hatur nuhun pisan biasa tepang sareng kiai lembur. Ari kiai lembur teh kiai nu setiap dinten ngajar ngaji. Eta kiai unggal dinten ngajar ngaji. Boga jamaah aya budak nu diajarkeun maca Quran, maca kitab. Kuring kapungkur di Purwakarta di sekolah aya pembelajaran baca tulis Al-Qur'an jeung baca kitab kuning. Engke di provinsi Jawa Barat rek diterapkeun budak sekolah SD SMP SMA. Guru-guru nanti pesantren supaya naon agama teh ngarti sabab loba jelema nu gogorowo kana podium, gogoro kana mimbar siga nu nyapang Islamna, maca Quran teu pati lancar, maca kitab teu bisaeun. Bang alim babari asal bajuna we jubah ngagaya bae. Tah rakyat di urang sok kabobodo teh nya kasamaran tinggal ka kiai nu asli nu luhung elmuna jembar panalarna sugih pangartina kulantaran disarung kadang-kadang lusuh make batik na belel make pecina geus beureum teu agul kieu we teu diajenan si belegu grayatna teh. Ari anu jubahna gede teu pati ngarti diajenan diciuman. Ieu dah sahabat kiai NU, kiai lembur mah punten kuring ge boga tuh. Ieu bade itu maros ieu. Aduh cenah cep teh. Ari akang nyebutna teh. Akang mah da teu biasana naon atuh cep teh nu pantes luhur pisan ieu. Ari sinten? Kiai meski itu tegas ngobrol jeung kuring 2 jam eta pengetahuan ti mimiti ilmu politik dunya hubungan antar negara tapi katatan negara katalar kabeh nu teh kitu sakedap akang bade ka sawah heula nuju itu seueur beurit pisan terus kumaha ieu tugas cak deui mah akang mah teu luhur-luhur punten eta harga pupuk tong mahal kieu kuring eta torojo teh pamajikanana si ceuk na teh kerudung dikiekeun ka luhur teh kitu nyuguhan ka kuring kiai tah kiai teh kitu nu kitu amprok we jeung ibu-ibu nu biasa ningali garaga da teh